Kayak asa wawu heuh sahanya. Oh si anjing tara mayar sih eta mah. Kena bolak-balik wae koplok teh jelema. Naon sih bolak-balik wae eta? Di rambut wah, kuat. Nyari rambut hubunganana naon jeung bolak-balik wae eta pan biasa geus kubu kosong. Oh iya mondar-mandir wae aja ada. Rubes ketempona lah. Oh. Teu duit. Dompet leungit wah. Enggeus tuh di ditu di kebon we tuh. Kan lega kebon da dia mah kudu mayar. Abi itu ka kebon heula. Aja ke kebon wae, da dia mah teu meunang lah. Jangan lupa subscribe dulu channel bro. Mang beli bakso mang. Mang 10.000-an. Siap. Campur. Campur atuh. Mang, ieu teh daging naon sapi? Beurit meureun nya. Daging beurit nya. Puncal. Balik mang Mang. Daging sapi. Sapi. Hah? Daging sapi. Beurit meureun nya hayang gede batinya. Hah? Mah, amis teuing gurih teuing nya mang. Mang anturkeun nya. Siap, sok kita anterkeun. Mang. Aya sapoe sok payu sabaraha? Payu 5.000 porsi mah. Ini balaga mang. Logika we mah nya 5.000 porsi atuh roda sakieun sabaraha mangkok. Jeung rodana. Oh, jeung roda. Jeung rodana. Bahangkara tuh. Jeung deui rodana. Halus. Oh, Paling kena 100-an. alhamdulillahnya. Porsian mah aya. Sugan boga sampingan nyegik naon. Lain pada payu wae. Alhamdulillah. Ngipri meureun di imah nya kitu, tapi da geus teu usum ngipri mah nya. Usum atuh. Soalna kan recehnya ngipri mah. Ngeprikeun 100 perakannya teu usum. Usum ayeuna mah kitu mah. Mang asa nyeri beuteung we. Aing kacai heula nya. Wih, doti itu 10.000 teh. Jadi nyeri beuteung kieu. Sabaraha mang? Hah? 10.000. Selembar-lembarna mang. 10.000. 10.000 lah buat katanya. Mun badag mah rek bere. Ya aja. Anjing. Kumaha aing mayar WC anjing beak kieu duit teh. Oh. Bang. Yuk. Hah? Bujang. Ah bari jeung hayang modal ieu. Hayang modal ieu. Anjis, coba aya tukang nungguan WC na siga Kim Jong Un euy. Ajaran kan belajar. Goblok asa teu sopan pisan hareupeun beungeut. Bolak-balik teh siga hayang teh. Coba duit bos beak euy anu. Nah ieu nya euy.
Aing euy. Oh. Yes. Jeung hese deh lu. Gawe naon sih bolak-balik wae? Nyeri rambut lah. Kuat. Kayak nyari rambut hubungan anak naon jeung bolak-balik wae atau pan mereka geus kubuk kosong. Oh iya mundar mandir wae aja da. Rubes ketempuan lah. Bingung wah eta. Oh, Teu boga duit. dompet leungit wah. Enggak tuh di ditu di kebon we tuh. Hah? Kan lega kebon da dia mah kudu mayar. Aku suka kebon heula. Aja ke kebon wae, da dia mah teu meunang lah.